Aing mah unggal poetek kieu jeung kieu we mani bara rete mani bara rosan di jero imah we unggal poete haringkuk deui di dia di luar. Ya. Naon sih mak? Ari sia molor jeung molor we, tadi di jero molor, ayeuna molor. Ye. Nyawa gawe sih kieu jeung kieu we mah teh Dong. Ai bantuan heula aing usak-asak. Usak-asak naon deui sih? Yo, dengekeun diam. Tadi di kamar aing aya kupu-kupu. Aya kupu-kupu arek aya semak mak eta teh. Gusti biraku teuing iam. Heeh. Aya semak di mana? Teu nyaho teuing eta mah boga dulur teu. Teu nyaho teuing nya dulur aing loba tapi teu ngaraku, da baleunhar. Oh, da mah balangsak mulai nu ngaku dulur ge. Tapi bener ya merek aya semak. Heeh mak. Gusti tingan. Aing usak-asak atuh nya. Usak-asak rek naon eueuh ge anu pake ngasakan. Usak-asak naon sih iam nya? Pai serahak di we apa ya? Gareuleuh mama Ieu we mak, mes kijing. Ais kijing. Heeh. Emang aya kitu kijingna? Malah tuh di ditu diragasi. Coba orang beresan jeung gona. Emang bener rek nu ulin? Heeh. Coba ku lambu emak kepruk-kepruk aya we. Coba sawangan iam. Hai. Uyuhan we, ibra sarena. Oh. Sia tong molor di dia ya panas-panas kieu molor di luar teh hidang. Nya di jero mending ngalakep mah teh. Sanarian sia teu ulin. Kayak godong rada sorean. Misalnya ka jero heula nya. Arek naon si emak ka jero deui? Yang ada heula coba. Naon si mak? Adia buru. Ieu kumaha wae ieu eueuh dengan sangu. Nya eta we emak beurit geprek. Gusti tengan meunina man sia mah. Dah, mana sih mama mau dah teh dah. Tadi orang nuturkeun Sherlock, yeuna doang ya di lembur teh, Sherlock akurat. Urang rek kayak mau dah titiknya kalau aya di sumur burung, jauh banget. Mana sorangan wae, mana ayang nggak ikut. Mana sendirian, mana di lembur. Sebagai dah, kudu ka mana sih ieu teh nanyakeun imah mah odah teh dah. Ini eueuh jelema sapotong-sapotong acan. Ini eueuh nu buntung-buntung acan ulah liwat. Mana sorangan wae, mana di lembur teu wau. Coba lamun urang artis, pasti loba nu nyapa. Pasti loba nu nanya. Ieu mah mending eueuh pisan Teh. Iya saha. Ini mah gelis banget. Iya lo teh. Heeh. Nyaho atuh urang geus. Eta dagang baju. Tuh hidung bat mah aing tukang gebluk. Lain dagang baju. Eta ka mana sih? Arek nanyakeun ieu. Tapi eta jelema kan? Katingalina sih. Soalnya eta dijeli gembol ampel. Lain, ieu urang rek nanyakeun di Mama Oda. Tapi di mananya? Urang di sorangan wae. Oh, Mak Oda mah di tukang. Tapi eta wau ka Mama Oda. Wow. Oh, Anu sok tukang di Jembang Emong eta teh di dieu mah. Induk indung urang loba utang na eta. Masih ieu mah jadi indung teh di dieu teh eta geus terkenal loba utangna. Masya Allah. Eta emang sahana Mak Oda kitu. Oh, urang anak teh ieu anak terena. Ya Allah, geuning kuat beda banget jeung si ieu mah si ieu mah meuni dekil ledrok eta. Iya. Eta mah meuni bule. Nya atuh urang mah perawatan tuh cicing di kota. Gawe nasi eta. Nya urang mah boga PT Egang Jaya. Urang mah malah aku da eta
Aku. Iya nake belang. Ah, mau ieu kayak di ditu mah mau belang ieu kayak di ditu mah buludru. Teh, iya jambu uling ngomong-ngomong. Oh. Hampura teh, urang teh neangan mah odah ieu teh. Si ieuna araraya kan ya. Aya, main mah aya we teh ka mana-mana. Sakalian kaluar oge minjem duit teh. Eta dadaekan ulin ka dieu. Oh nya urang mah ngaranna urang hayang ka makam bapak Oh, urang. heueuh nya. Heeh. Makas man. Kan cenah geus pae bapak urang. Ah, emang nage baheula diwadalkeun apa naon cenah geus ngadang bakakak eta teh baheula. Atuh di wadahkeun mah meureun mah odah meureun beunghar. Kudu mah udah balangsak wae urang mah karunya teh sakapeung mah. Tapi si ieu mah pi sebeleun wae. Hayu teh ka ditu. Ayo tuh anternya. Heeh, hayu. Hayu. Hayu teh hayu. Hayu eta teh. Kan jalannya rada lecek deh teh nya. Oh nyakeun bae ke tinggal disetrika. Heeh, hayu. Manila ledugnya teh jalan Oh, teh. di dieu mah emang kos ieu. Yang teh bisa dicor ieu kocok. Tuh, geus baraha tahu teh ka dieu teh. Pokoknya urang mah ti leuletik ti sagede kieu. Gusti, ayeuna geus gede nya teh. Alhamdulillah. Tuh, katingali nya tuh, rumina ge teh. Eta Teh. geuning mani kos WC. Teh mah bisa banget jeung kolot oge. Nya justru urang mah nganaskeun ka kolot ieu mana kitu kitu patut. Mata ka kitu geus ieu mah gede hutang teh. Nih. Ayo. Ayo, mana jendela eta kumaha bernapasna. Mak. Mak. Mak, saha? Ka dieu heula. Saya mah. Tukang bang lain. Allah, mana ge? Oh nya. Iya, saya mah galis banget. Saha sih ah? Saha we ka dieu naha? Tah. Ma. Saha? Saha bela iya Gusti dengan. Fotonya mau nanyakeun emak dah. Coba diuk. Saha sih? Meni geulis banget. Cenah anak emak. Akam! Iya si Akam. Anak si Kasman. Gusti, Geus itu Bella. banget makat ah. si Manggi di mana? Tadi di jalan telad we. Akam, Dong emang aing entong. Geus salahnya mah ya. Akam. Ini Akam beneran? Akam ulin ka dieu kan cek akam ge akam giliran ka dieu gantian. Gusti, Mak, uing baliknya. hayu nuhun belanya. Heeh. Heeh. Calik gelis buru. Hayu. Gusti teh mau naon ka dieu? Teu mawana naon tadi arek barang beuli teh awa duit cash. Gusti, Duit kan kabeh di ATM 3.000 nage. meni geulis banget, Neng. Gusti baheula mah sieun meni kucel banget. Oh, kan bareta mah mandina ge beda lah. Keur bareto mah mandi deragasi jeung mah ya, Gusti. Hai, dadah. Gusti. Gede. Hayo ngopi, dijen kopinya. Embung tara ngopi Starbucks. Naon eta teh? Minumannya anu aya di kota. Itu nyararaho mama ade kopi, arek kopi. Gusti, puasa meureun Neng nya. Oh, puasa. Gede. Sieum di jero nya. Geroan. Si mah ya. Aya. Coba. Diam. Naon sih, Mak? Hade eta. Iya, sani geulis banget, Mak. Sia. Mak, sasi. Kurang hidang sama. Tuh hidang bang. Ya ampun. Nya ulah dialungkeun atuh ieu. Menikah karakadi eteh. Mun geus lila nya. Heeh. Lila kan ge kamari. Mah meni herang. Gini mainan antara make kerudung, Mak. Nya di kota sia teh di kota mah. Ini mah tara lepas kerudung dah. Orang mah soalnya can menang hidayah. Itu menang hidayah cenah nya, Mak. Oh. Si Mak ieu meuni gegembol di Mak. Bawaan. Babawaan berat, Mak. Sih. Gusti, Mak, geuning menyan malulu. Orang kira ka aing mah di mamanya emang aing dukun. Ari eteh dagang. Henteu dagang. Itu dagang kecantikan. Enggak lah, tetap Gelis aku mah bertahan banget, di ya PT Egang ampun. Jaya. Ya, Oh. untung teh nyasap tadi ka dieu. Henteu, tadi ge nyasap, tadi make map. Terus Untuk akurat, map nak kalau eka sumur burung. Nah, si Met teh eta di HP, Mak, zaman ayeuna. ngarati mama. Gua map. Hmm. Iya, ya ampun, mana make baju biru, mending burung, ya biru di awak mana baju biru. Sia makin geulis wae nya. Siam? Heeh. Oh, iya, ayeuna mah geus henteu kos congcorang deui. Eta mah Ayeuna mah kos sileut bulu. bisa wae. Ya ngomong eta rek ngedong moal. Di mana? Ngendong. Jadi ya, Ngendongnya lamun ngedong sarena jeung uing di jero kulambu. tuh tingali imah Mm-mm. mama butut kos ieu wayahna nya. Nya. Oh, emak. Heeh. Ieu teh mah teh geus daftar bedah rumah tapi can di
Can di ACC. Sandi ACC. Oh nya untuk kudu beda rumah kayak kurang dipanggieun doakeun we anak mah. Iya, Iya. pun teuingan Iya. ah. Neng Akem teh kadi teh sengaja ulin ka emak. Urang Lebaran, pase mah. urang pase jeung ka Bogor urang ka hiji. Jeung orang Jakarta teh ya. Heeh. Ulah pase wae atuh sing raragam sia teh can dikawin can naon geus kudu pase ruku. wae. Ah urang mah bingung coba kawin jeung manehna. Kunaon? Ayeuna kolotna geus setuju titah nikah jeung urang. Duduluranana geus setuju titah nikah jeung urang. Hiji doang nu teu setuju teh. Ah sih. Pamajikanana. Oh, di Candung meureun. Soalnya tuh beda si iem wae geuningan ulah sok merebut tuh salaki batur. Emak bujur urang mah salaki batu teh loba duitna. Penyambungnya. Oh. Ya deh kan si iem teh ngarebutan salaki batur sebeuh dilabrakan. Iya. Aja kumaha sih. Da ieu mah nu lenggoh mah duit tanya teh. Tah gitu. Denge kan eulieun si iem geus genep kali kawin. Tara bener dinyerikeun wae ku salakina. Dia mana genep kali? Mana ulah kitu, ulah sampai genep kitu kali. Kem. Ah. Ulah sampai kitu. Mak, kumaha tuh mah ngaranna urang sebenarnya tadi nama udah bogoh ka duitna doang mah zaman ayeuna mah emang urang bisa ngaranna kecantikan kan tidak gratis mah. Ya heueuh lah. Emang mah pikir urang ladang geulis kos kieu teh lain ladang duit, da duit mah kabeh-kabeh ge dan teu hudang sarejo langsung geulis ieu. Kabeh ge perawatan. Saya teh ladang kikituan meureun nya. Iya. Duit teh. Lain gawe ongko Gawe ieu. naon si eteh? Gawe naon sih? Aya nu kamari teh ya, aya nu kudu dibahas. Oh, egang teh mak. Gawe jeung bari egang. Cina sih arek miluan iem. Ambung mak ah. Bawang ulah sia. Heeh. Ulah palaur Kayak emak ya denge teh namun si ieu mangkat. Kayak emak jeung saha di dieu sorangan wae, emak geuring eueuh nu nguruskeun Akem. Oh, nya ulah kitu atuh mah kan si Iem ge butuh masa depan. Malah mun dikekeweuk wae mah si Iem rek kumaha sih moal aya kemajuan. Oh, di utang injem wae ngerakeun. Nya heueuh moal aya kemajuan hirup aya anak dikekeweuk wae mah urang oge geuning dilepaskeun ku emak ditinggalkeun ku bapak. Alhamdulillah urang bisa mandiri, naon-naon sendiri mandiri. Oh, nya mandiri teh. sendiri. Iya, intina mah kuniat. Nya heueuh meureun ngaranna niat mah meureun mah aya ngaranna lingkungan teu bangkos kieu hungkul. di lembur mah kieu-kieu Aya doang. gawe-keuneun mah. Jeung deui Akem mah ieu nya daek berjuang sorangan oge. Henteu ka si Iem. Si Iem mah ngari dipu wae kolot. Oh, nya we ge berjuang mak utang injem. Ngalen berjuang burung eta mah ngaranna usaha mbungga Itu embung wae capek. si Iem mah. Oh, berjuang. Mak, Nah, tapi emak parwasa. alhamdulillah puasa. Aing mah masih emen kene teh sih. Geus baki teh. Geus Teh jam baki. sia mah. Cangcutna ge segararing. Geus baki nya. Ya anu nanya Tara itu make mah ka si cangcut. Iem. Pulang ka emak. Oh hindang. Mang geus ente make cangcut teh namanya. Henteu da galober sia teh. Ya heueuh di baratotan wae gawer. Mage jeung eteh sok ngampikeun lalaki hanya homa. Hei. Iya, biasa Iem sia masuk fitnah ya ka kolot teh. Teh hidang Banget banget. tukang rontog. Di sawah diampikeun ku emak. Nya aing mah kapaksa sih Ah, nya geus teh urang mah nu balener kabeh ge ah. Ini ngelekep banget ah. Ini selalu lulus, terus semangat. Dan nggak boleh baju beduk dah. Semangat nama. Bella, tas di mana mana? Geus ti mah odah. Tas mau di mau dah. Yuh, emang kitu mah odah boga anak deui kitu. Oh, boga. Mana Mana ya, urang mah nyahoana si Iem doang da. Si Iem doang dah. Tadi di dieu, telat telo deh kieu neangan alamat. Ditanya teh cenah anak mah odah cenah. Anak di mana ya? Teu nyaho, pokokna anak mah odah we. Yuh, gelis banget sia. Kira aku anak mau ada mani gelis. Kudu beda jeung si Iem mah. Ya tuh kan si Iem mani kos gitu oge. Tuh, sia si Iem mah, utang we nya gede. Bener gelis. Tanya ya katanya ho. Beda banget sia. Enak standar dong mas. Enggus, sama odah. Tapi bener di aku eta anak nak. Heeh, cenah Bisi salah ngaran. Ya sugan Ngaran bah, udah. ya sugan baheula mah kitu mah odah teh pernah kawin deui apa kumaha apa kitu sugan. Yang lain tadi di kepoan tuan deh. Tulis banget Iis, aku tanu geus balik ke Taiwan. Tulisan mana? Jeung mana? Ya itulah, tulis mah tulisnya. Kan gengkenya urang kepoan. Rek balik heula urang nya. Arek naon sih buru-buru? Capek ah. Heuh, Capek. geus ah. Puasa tuh. Puasa lah. Oh, puasa. Segan teu. Mana sih mau orang boga anak gelis? Asal percaya dah. Jadi kepo teh. Bener tuh nya gelis. Tapi si Bella ngomongnya tadi bener dak?
Oke ah, orang hayang amplop ya kana mah. Oke ah, kudu nyaho ieu mah. Lu si Bella doang yang nyaho. Mak, urang teh ka dieu teh aya tujuan. Tujuan naon Urang kan geus lila tara amprok jeung bapak kan. Sementara kan bapak ama akamna tebang di dieu. Ya heuh akang. Jadi sakalian hayang nikah. Deh ayeuna arek lebaran hayang dilongok ku sia. Oh. Mani abang-abang kene bapak sia geus maot mani tara ngalongok-ngalongok ka dieu. Makanya kan ayeuna mumpung aya waktu, jadina ka dieu nya panganterkeun nya. Oh, kayak diantar ke tapi sore nya. Ayeuna mah Sana. panas kene. Ayeuna mah akam istirahat teh we nya di imah nya. Ayo sore tuh di kamar urang we tuh. Oh, ayo. Mak kulambuna pasangkeun, Mak. Heeh, entong Bisa bae barengi. lampu hareudangan tah hidang. Oh nya, pasangkeun bisa barengnya. Bung ah. Kunaon Mun sih loba tumbila laluncatan ieu. Ih, Mak, masih tara sasapu di jero ah. Aing dipolototan kecoa. Rakun wae tara sasapu di jero. Emang kos kitu akam imah emak mah. Abu hotel. Aya kontrakan kolong jembatan teh ya, Mak. Ulah ini atuh teh hidang majarkeun mangkal kena. Ya moal. Kumaha Nya emang kos kitu. Imah emak mah nya. Ya nya wayahna we gelis buru. Geus aja. Kasurna mah gerak gulung-gulungkeun. Heeh. Mak ieu eta na kasur gulung geus ramparkeun, Mak. Heeh, ye. Ieu tadi kulambuna tak peresnan. Ieu nyang hulu ka mana? Yang gulung ngaler. Modal beureun ah. Aing nu maot. Nagihan teh mending eueuh jelema hiji acan ngobong-ngobong bulan puasa. Saya kira menang duit nah. Bu Haji, geus tagihan. Heeh, Bella. Yuk, nagihan itu kali itu ka Mak Oda. Kunaon sih emang? Emang eta Mak Oda boga anak deui kitu. Heuh teh nyaho pugu. Sigana mah balik di Taiwan dah Bu Haji eta teh da. Mun Kunaon bodas sih? mun bule deui sigana di Taiwan teh balik-balik eta teh. Kali itu nagihan mumpung loba duitna keneng ke mah sok hese oge. Oh, tuh menang duit. Janji panen henteu keneh wae. Udah Bu Haji sok di berean wae. Harunya ieu, urang ningali mawadahna. Basa karunya wae ka Mak Odah mah. Kali itu mumpung aya duitna keneh enak meuli kola-kola nya. Heeh, ah, Heeh. moal dingkekeun sugan menang. Meni kuat atuh diulinan ku anak Gusti aing ngimpi naon keur peuting nya. Pantesan aya kupu-kupu atuh di kolambu. Teu nyaho mah anakna si Kasman rek ulin. Ngakunya ka aing Gusti senajan anak tere ge meni ngaku ka aing. Masak naon nya? Bukanya jabat teu gablek duit, coba mana aya semah. Kumaha wae ieu nya? Nganjuk da moal dibere ku batur. Hah? Saan warek mere coba ge. Is, Iwan. Mana rek ka mana? Eka imah Mak Odah. Arek naon? Lagi aya anak Mak Odah cenah. Hanya pugu tadi ke si Bella, ngabejaan ka Bu Haji. Bener tuh nya Bu Haji. Hanya sugan bener tadi ke si Bella, non sini tanagi ka Bu Haji, sugan menang cenah pedaya anakna. Mangkana ya kepo rek ditu lagi. Ayo rek bareng jeung Bu Haji. Bu Haji rek naon? Hanya urang rek nagi sugan menang duit ah. Ayo. Ini alasan tang yang teu. Heeh. Itu Mak Odah na aya itu. Heeh, aya sepi da usahanya. Ya sugan di jero ieu mah ya. Sugan ya. Walah kumaha wae si ieu ah. Coba aya si Akem. Assalamualaikum. Salam. Mak, kenaon mak? Gusti beneran pisan. Beneran. Naon sih mak naon? Beneran ieu aya Bu Haji. Rek Emak naon? tulungan. Tulungan naon? Ini celok encis itu aya tamu emak, aya semah. Rek nagih hadirnya. Pugu arek nagi tadi cek si Bella cenah mah ya sema. Mak, Ya, anak sema emak. Naon sih? Tong gandeng, nyerakeun atuh Bu Haji itu, si Akem tersare. Arek nagi. Bu Haji mah anu gitu. Aya Kayak deui. itu aya anak emak di Jakarta ulah sok nugah lagi. Ayeuna mak tulungan heula emak minjem duit. Ya. Eta jeung emak. Itu saker nyuguhan itu ih nyerakeun aya anak ulin kakarap ulin meni eueuh. Naon? Anak di mana, Mak? Anak si Kasman. Teu nyaho leutik na geuning mak. Tara ka dieu da di ditu di Mak. inter. Beras teh ngomongna. Bu Haji geus ayeuna mah sok keluar ke duit nak buru mak minjam.
Kuguna gitu na gitu menang duit taruh gue jelema. Masih iya emak nyuguhan sama kena naon itu. Tuh daun-daunannya, Mak. Oh, batur teh domba meureun gedang si Isma. Ah, Ya, Oh, eta nyata ngomong wajib naon jeung teh iis ka dieu. Erek lagi ke mana ya? Kurang mah rek kepo. Udah belas teh bisa ada yang buka hutang. Pokoknya tadi si Bella ngabejaan Bener, cenah rek rek si lagi Bella. mah cenah aya anak mah Oda. Jadi penasaran. Itu emang orang dibere duit, yang teu engke kedeung heula. Main ngabalik mah ngepelan. heeh nya. Mak, aja nyuguhan malah ya itu belum gitu, Mak. Mun iku entuk galeutik keneh mana eueuh dagingan sampai ah Tuh, lemah dipecah. Dipandang mah pajarkeun manuk. Itu nyawon dia orang kota. Terus saya mah baralik ka itu baralik. baji eueuh pisan. Teh gantian di hana. Digantian baji. Ayo nya buru bager dah baji mah ih meni keur golis teh ih eta bibir meni kuat kos orang luar negeri nya meni doer Doer nih eta. seksinya. Hai buru gelis Marayu wae mama. Awakna oge milangsing Bu Haji ayeuna mah meni nya. langsing ayeuna mah itu. Kelek da oge busti. Mararayu siapa Celang balik lagi salahnya? namanya. Ayo buru baji bulan Benang puasa. gara Bu Haji makarayu ya. Bulan puasa mah kudu Benang, sering ya. bagi. Ayo Ya, tapi ulah henteu langsung bayar ya. dibayar kayak wih si Akem oge dibayar. Engke si Akem pasti mere encis. Nya baji. Awas mun teu Oh, Haji dibayar. pasti ngepelan. Pasti Tenang we. ngepelan. Ya, mun teu dibayar kurang ditagih langsung kasih akemna ya. Nya ulah nagih mah ka emak we nyerahkeun ulah kasih Akem. Akem. Ya kumaha beusi teu dibayar kayak bare duit pakai meuli nu Geus seje. hayu ayeuna mah Bu Haji hayu buru. Sayur dah Ya. sebut gelisnya enggak Bu Haji. Bu Haji mah dah. Benang karayu Iya, ayeuna nang geus ulah garaning baralik we. Dibayar iya. Wah, itu colong banget mulutna. Nah, Bu Haji baralik ayo. Balik, ah. lagi ya wajar ya. Udah, kada nion. Oh, ini mah rek lagi wala kabobolan. Udah mah. Gagal ya. Engke balik Buru-buru. Bayar siapa bayar? dibayar. Bu Haji. Bayar. Kelas. Ayo buru ayo. Heeh, nuhun ya Bu Haji nya. Mah, negara handeng. Ayo saya mah. Kayak ngerakeun sia kebajakan mah urang boga hutang gede di tibang urang seutik mah teh. Nah, ayeuna sares Akem. Sare jeruk kulambu tuh. Haridangan meureun ah. Kiki pliko make kipas. Lain dah. dihidan ku sia. Sore marah rokok aya wae mama. Wae. Ningali nyanyi anaknya cuma boleh. Orang penasaran bae Bu Haji. Ya. Kita malah kabobolan deui rek lagi. Oh, ini mah tetega wae ka mau date tuh dage. Bu Haji mah kitu wae benang karayu teh ya mun disebut geulit. Anya suga naon kok da ngabayar eta cenah aya anakna meureun ke balik ke mere duit. Ya. Ayeuna sekalian lagi. Yey. Oh, Bu wah. Haji teu boga duit. Oh, wah. Tuh dah ka Apa urang teu mah meunang wae. nagihan lagi eta mah duit pribadi Bu Haji tadi bereko. Ayo di mana? Oh, wah. Oh, wah. Nagihan atuh meunang, mah Ya, disarepti ayo, eta banget. mah. Geus mejeuna sugan ieu ka makam. Yam. Naon sih mah? Hudangkan si Akem hayu urang ka makam besing sore Sare mah. kene mah capeun meureun. Hudangkan. Hayu erek iraha deui. Pan moal ngendong cenah. Teh, udang teh. Nya. Hai burang ka makam, urang embang. Jam berapa sih ieu? Jam 4:30. Hayu Neng. nu sore teuing ah. Hayu buru gelis. Besing Ayo. sore mangken hayu. Ayo. Ulah sok ulin HP wae naha. Ye. Iya mah kabogo urang ngawe awae minta mahampura kan urang pasea ka maneh. Tong pasea wae atuh Kam. Ye. Poriheun si iem. Rumah tangga pasea we wae. Ah. Ya. Heeh. Ya heeh, da kumaha sih ngaranna rumah tangga mah nya, mun teu pasti mah teresep. Yang geus hayu atuh nya. Besing sore manten. Mau cai mah setengah galon mah. Naon teh? Marek ngembang. Loba-loba teuing. Ah, Cetis nama sih. engke meuli we di jalan ya. Mulai hari warung kan cai. Mah boga duit kitu. Hah? Boga duit kitu mah. Boga tuh tadi ti Bu Haji. Mah Oh ih. nyemeni aya nu mere wae tuh. Ngeclok, anjing mereng ngeclok. Ah, siapa teh? Yang geus saya tuh ah. Ayo buru. Ayo. Di mana sih jauh teh? Di dia hayu. Kalau marek nutupan pantola besi anu asup. Ah, Ah. benar. Bu Haji, orang mah penasaran wae sih ya can panggih mah. Sarua urang ge. Si Bella tadi nu panggih mah ngambek. Oh, nyomain nama nganturkeun nongko. Lain tadi tungguan nepi ka bijil. Ada ngerakeun atuh. Bah eta anehna teh nu hiji goreng nu hiji geulisnya. Penasaran teh kitu. Apa beda bapak gitu? Lain tadi tanyakeun Bu Haji mah, urang mah tangane. Hanya ngerakeun Abu Haji gitu. Bu Haji,
Nanya. Kenapa ini dulur uing baji? Gusti, geuning meni geulis banget. Iya, anak nama Odah teh. Gusti, tengan, iya, goblok sama. Kurang sih, Mak. Nyiksa aing ieu mau galon mau buat berat. Hidung. Nyatu udah mama ngembang, saya ini menisa galon. Nya di warung awan nu leutik nya geus anu aya. Yang enggak turunkan. Ini berat banget ya emak Gusti. Tengan kumaha sih Ya bete berat mah iya tuh mah bete berat mah inum saware. Ya kan berpuasa sih teh ah. Mah eta. Berat banget, Mak. Iya anak emak iya. Kenalan geus. banget. Geus nya meureun. Beda liang geus sieun. Oh, sama apanya berarti dulur bener, Mak. Dulur bener jeung si Lain dulur anjing lain Bu Haji. Lain. Oh, aya nu ieu mirip ka saha tah? Ya iya mah kaidungna di ditu. Ya, sarua-nya. Si ieu mah menikos kitu eta. Kos kumaha? Ya, Yes. dengekeun. Kos gula jeung kopi. Wajib dengekeun ya. Ampun. Dengekeun. Sanajan si Akam hidungna geulis oge, angger emak pemenangnya hela. Ya mama dah. Aduh. Ya mamanya Bollywood na ngeunahnya, Mak. Yang mana? Ya nate. Bollywood teh naon sih ya? Bollywood matahari. Kan dibahas teh. Iya doang nu Mama ngartina. tuh eraeun dah. Ayo ka mana, Mak? Are ka makam aya ka bapana cenah nya. Ayo nya baji. Heeh. Meni geulis banget. Nya geulis satu ah. Jadi kan minantu Bu Haji. Oh, nya kasih Asep kan sugan. Eta jeung si Asep pantes nya, nu si ieu mah Alah siam. Ayo. Mak, beli berat ah. Ayo ah. Assalamualaikum. Assalamualaikum. Maneh? Ya. Aya anak sia maneh. Tah, meni kuat geulis kitu. Gusti tuh. Ayo ka dieu. Neng na di dieu tah. Neng na di dieu. Tah. Ayo ngadua. Ngadua Gusti teh ingat. Maneh ya anak sia nyaba ka dieu, arek lebaran teh nyaba. Rek mere duit cenah. Terus mere duit ka saha? Ya ka kuburan cak rebekah. Bira teh teh. Kan Mere gitu duit ngaranna mah jelema. emaknya. Emang jelema pae aya ngemol. Ya, caina, Mak. Teh ngadua heula ngadua. Sok Sok ngadua Akam. Hah? Auzubillahi minasyaitonir rajim. Si Akam. Balik ti dia si Akam kasambat. Gusti. Jangan sia mah ieu. Sama sompral di Mak. Kan ieu ge kitu si ieu mah nya cenah sing nyurup ka Maodah, cepet hidang. Diam teu menang kitu Doa kos kitu. Ini orang tuh bisa ngadoa mah teh. Ye, dengekeun siapan pesantren 7 tahun ya. Pira ku cia teu bisa baca doa. Urang mah molor malulu mah teh. Ngekos kitu eta mah teu asup ilmuna. Terus ayo sok. Ayo. Ya maneh, ya si Akam teh hayang nyaba ka maneh ya. Yang buru-buru laku teh Akam teh. Pira ku kitu ngadoa teh hidang. Minta didoakeun. Ulah pepentaan hari ka makam kolot ulah pepentaan. Ngadoa, didoakeun Jangan aing kolot. rujak. Teh hidang. Ngadukun karak pepentaan. Mak ieu caina geura eta keun heula teh. Caina geura kolocorkeun heula ya. Sok kalaunan. Ini sagalon caina ge geuning. Ulah lain ka dieu, ka dieu ka makam tah. Tah, Mak sing buru-buru milu. Teh hidang sia mah kitu wae. Lah kitu iya. Ya lamun aing milu jeung Bapak sia jeung saha di dieu? Oh, Ini sorangan lah. Geus ayo mak. Geus. Geus ayeuna Akam geus. Bapak doakeun ya urang jeung si Iem anak bapak sing sarukses. Ngajanggola sing lalaku. Hidang sia mah. Pokokna mah sing lancar lah nya. Sing rezeki. Oh sing rezeki. Mak buru-buru ah bau tai. Teh hidang sama ayo buru ah. Mak menu bareungnya. Ayo buru. Gusti teh ieu. Si Iis ka mana nya? Biasana si Iis sok aya liwat ye. Ini eueuh jelema. Ka mana sih? Bu Haji eueuh. Alhamdulillah Kang geus ka makamnya tenang. Ayeuna mah geus teu ieu deui. Oda geus di mana, Mak? Di makam Neng Bella. Eta si ieu mah dibawa digawe. Gawe ka mana? Lah,
gawe ka mana? Jakarta jeung si Ete. Iya ulah milu nah ake mana mimiluan teu bener sia. Oh, maksudnya teu bener kunaon teh? Tong ngagosip sia. Lu tau ngomongin kudu urang teu bener wae maksudnya eta urang teu Urang bener. hideung geuning main nama boleas. Ieu urang di kota sia teh. Di kota mah beda jeung di Ulah mana lembur. pangeunangkeun biasana mana di ditu lalajo jeung urang wae oge. Ieu nya pamenangkeun nya pantas da imah dulurna. Hirup mah lo, ya teh hirup mah lo segoreng pikir or sok di deun kieu ka baturna lamun teteh bisa mah nya geus lakonan. Hirup di lembur tapi teteh mah nyinyir wae. Etakeun ka mah. Nya urang yang nganuhunkeun nya eta mah nyebut urang mazar teh pikiranna goreng wae. Tapi heun teu. Nya heuh. Mere beja wae sia teh. Ya, Hanya pesantren kira aku ah. soalnya di dia mah ete udah kos ete. Oh kunaon sih yang ngaranna ge hirup di kota urang mah mata ke walaupun kita hidup di kampung atuh rezekinya yang kota dong. Oh, udah ngikut. Beda we mana nama PT Cangegang iem. Cang Egang naon? Teu girong PT Cang Egang. Emang burut batur teh cangigang wae ah. Ah, kades ya di demo. Di demo kunaon? Saya wewe kos gitu. Ieu di kota ieu teh, di kota. Di Di Cirebon Cirebon situ wae, ieu dah. wae. Geus saya atuh miladean si Bella mah kurang gosip. Ah, Cek urang ge lain jelema eta mah cek urang ge tadi bijilna ge mah tadi di gombol ampel mama. Mah urang mah nyeri hate banget tadi bawa eta. ieu dengikeun ari hirup di lembur mah kieu, Kang. Kudu siap nyeri hati. Hirup di lembur kudu tebel ente. Urang mah emang mental. urang mah emang lagi tim mimiti ge urang mah geus pirasat wae keur kapanggi jeung manehna ge keur mah awe teh napak bijilna di gombol Bukti ampel. moron. Ah, Bukti ente meureun mah. ieu dengikeun nya komo tadi sia sebeudi nyerikeun ku si Bella mah. Sobo banget. Eta mah ratu gosip di lembur ieu mah. Kan? Mana nama bisa pindah ke kota di dia keur mah di lembur sungut kos kararitu naon diarah sih. Nya komo mah lamun pindah ka kota beuki ripu wae meureun mah di ditu gawena mulung-mulungan Kan mah meureun. tukang urut we di kota mah, Mak. Ya ente di ditu mah tatangganan teh arusel kos di dia mah. Heeh. Jadi itu mah masing-masing. Ah, tapi Iya, mama kumaha geus ge. betahan di dieu, bari jeung lahan sorangan oge, bari jeung imah butut oge, alhamdulillah Ah. betah di dieu. Mama meni hese disenangkeun ku anak teh. Mak, nuhun ya geus dianter ka makam. Emang rek ngeureuyeuh wae kitu Urang kan. ngeureuyeuh mah Arek balik ete. Moal Cuma buka di dieu, dong. moal buka di dieu. Moal urang geus aya janji soalnya jeung Hei. baturan urang di ditu rek bukber. Teh mah aing mah. Padahal mah ngendongnya. Oh. Kela gampang mah, ngendong mun ngawinkeun si Iem. Kawin wae sih ieu mah. Mama. Kawin wae. Teh mah. Nya kumaha urang geus ieu Ya tuh geus sing sore manten ya. Oh, Yang di jalan. bawakeun itu nah, tasna buruk. Di jero ku lambunya mah. Heeh. Yang ke lebaran ka dieu deui mah lakeun. Lebaran insyaallah lah ke ka dieu. Ulah henteu nya. Ya teh Mudah-mudahan aya rezekina nya. Nuhun Iem. Yang ke mah baju belikeun bajunya. Oh, kirim kan nomor rekening atau nomor Aya dana nomor ya? token listrik ete. Nya pila aku token nomor token listrik. Rek mere duit cenah ge. Oh, Padahal mah langsung ka dieu ka mah. Oh iya aya, engke maksudna saker eta. Ulah eta mah ari rek dibere duit mah. Ah sia kos nutunya wae aing. Ya kurang di amplopan nya. Di amplopan. Ya. Dia saker emak, tebel. Nuhun. Amplopan ya keur Iem. Nya Iem. Nuhun. Nuhun ya. Ah. Nuhun gelis. Masa keur uing oge. Nya mak balik Akhirnya lagi. wae. Heeh. Diaturkeun moal. Teu kudu ah. Oh ya geus nyaho ieu nya. Heeh. Heeh. Dadah, assalamualaikum. Waalaikumsalam gelis. Hati-hati di jalan nya. Kade. Tadi jalan teh. Kade, lamun aya tangkal buah ulah ditanya. Pepengkolan Moal aek dituar ya tanggal buah mah. Mama eta saker uing oge Sia dahar menang ti saha? Nya menang sorangan tang injem. Menang ti aing. Oh. Meuli beasa, meuli beas. Eta saker Cicing uing. hela. Terus sia ieu mah saha ieu? Nya mama. Teu hidang teh sia teh Badak. Gusti. Sok ngadua akam. Auzubillahi minasyaitonir rajim. Si akam. Balik ini si akam kasambat. Gusti. Coy. Kapan sih? Pokoknya mah sing lancar lah nya. Sing rezeki. Oh sing rezeki. Ma buru-buru bau tai. Ayo ah, gelis. Hup laki. Oh, beda aya anakna eta teh aya anakna. Yolah, yo gelisan ge. Si akam jeung sia mah. Oh nyahola, urang mah gawe oge da lempangan bulak-balik. Meno kesetrikaan nya gawe. Sama ieu.
teu kuat. Teu kuat.